Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng tepang dangu deui dulur-dulur anu di lembu baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktu sayeuna di tatang S channel pada nyarios sasakala jonggrang kala pitu. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang brahmana. Telila ngingetkeun anu acan noel subscribe sareng loncengna mangga ditoel heula. Sareng pamirsa anu bade komen atawa ngabagikeun dongengna atuh sumangga mugi-mugi ramitra jadi seueur deui anu uninga. Abdi sadaya ngaturkeun milu jeung ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna Jonggrang Kali Pitung karya Budi Rahayu Tamsah. Hidup kungsi ulin ka Jatiluhur. Jatiluhur teh paranahna di Purwakarta. Di dinya aya bendungan anu lega. Katelahna bendungan Jatiluhur. Ari anu di bendungna walungan Citarum. Eta bendungan teh gede pisan manfaatna dipake pikeun rupa-rupa keperluan. Saina dipake pembangkit tenaga listrik, anu listrikna dipake di sakuliah Pulo Jawa. Salianti eta dipake pikeun irigasi deui nyayan sawah-sawah anu aya di kaler seperti di Purwakarta, Karawang, jeung Subang. Terus parat nepi ka Bekasi jeung Jakarta. Malah sai bersih anu aya di eta wewengkon umumna mah asalna teh di Jatiluhur. Teu saeutik deui anu miara lauk di Jatiluhur make jaring anu disebut kolam jaring terapung. Jatiluhur oge jadi objek wisata andalan. Salianti pemandanganna endah geus diwangun objek wisata modern deui seperti waterboom jeung kolam renang. Atuh keur nu resep nguseup di Jatiluhur oge loba tempat paranti nguseup. Tapi zaman baheula mah baheula ning baheula cenah di sabeudeureung Jatiluhur teh masih keneh mangrupa leuweung gledegan rembet ku kayon sarenom jeung geumeun. Lolobana tangkal jati gelede jeung jarangkung. Tangkalna segede-gede beuteung munding. Can jadi bendungan cara ayeuna. Malah can aya lembur-lembur acan. Leuweung sangat pikasieun nu matak tara aya jalma anu lunta-lanto ka dirinya. Dina kapaksaanna oge toleh sanduk-sanduk ka anu ngageugeuh di dinya. Ari anu ngageugeuh di eta leuweung katut gunung-gunung di sabeudeureunnana. Hiji lelembut titisan siluman zaman sangkuriang ngaranna Jonggrang Kali Patung. Awakna jangkung badag tanding gunung. Kulitna hideung lestreng tanding areng. Bulu kumisna sagede-gede tambang injuk ukna gimbal cawa wig-wig ngarawig. Kakara oyeg lamun katebak angin baliung. Estu pikalieun jeung pikasieunan pisan. Mun ngomong sorana handeureun tanding gugur. Hese ngabedakeun keur leuleuy atawa keur ambek. Hiji mangsa Jonggrang Kali Patung aya kahayang nyaita hayang nguseup di walungan Citarum lantaran hayang ngadahar beuleum lauk. Tapi manehna henteu bogaan parabotna sanggeus ngahuleung sakedapan pok ngomong, "Eueuh deui carana aing kudu benda tulung ka urang lembur." Jonggrang Kali Patung cengkat tuluy leumpang ngajugjug ka lembur di sisi walungan Citarum nyaeta nu katelah lembur Cisarua. Lempangna bari ngarig-rig henteu nolih kana tincakeun sama sekali. Sato hewan pangeusih leuweung lalumpatan sieun ka tincak ku buta titisan siluman. Barang nepi ka birit lembur tuluy hohoak ngagarwan urang dinya. Urang lembur kadarieu euy." Sorana handeureun ngamadep papat ngadenge panggero Jonggrang Kali Patung. Teu sirikna sapeungsi lembur tempok nyalemprok tamplok nyalamprokeun. Brek dari ruksarila ngariung sang Jonggrang Kali Pitung. Pok kolot lembur ngomong, "Aya pikareseun naon juragan teh? Ngempelkeun abdi sadaya di dieu. Palai naon atuh juragan teh? Mangga abdi sadaya parantos sayogi asal kadada kaduga ku abdi sadaya." Hade caritaan teh. Tapi ulah nyebut juragan euy.
Da uing mah lain memenak. Ulah nyebut bapa deui, da lain pejabat. Uing mah yang disebut AA. Cek jonggrang kali pitung kumasep bari muril-muril kumisna nu sagede catang kelapa. Mangga naon atuh kapalai AA teh? Cek kokolot lelembur angger leuleuy barabat atuh manehna nyaritakeun ka hayangna. Hayang ngusep di walungan Citarum. Geus lila AA teh henteu ngadahar peulem lauk. Mangkaning lauk Citarum teh giringih. Cek jonggrang kali pitung nu matak cenah rek menta tulung ka sakabeh urang lembur hayang dipangnyienkeun usep anu gede. Pamenta jonggrang kali pitung disanggupan, sabab lamun henteu disanggupan sieun jonggrang kali pitung ambek tuluy ngamuk. Sabalikna lamun kahayangna ditunan eta siluman teh sok alus pamulang tarimana. Geus kitu mah urang lembur teh baralik tuluy babadamian jeung baturna babagi tugas pikeun nohon kahayang si AA. Isukna terbae digarawe luyu jeung pansena masing-masing. Kokolot lembur cuh cih metakeun nu garawe. Anu kapancenan nyieun usep nyieuna tina uru jangkar kapal cai. Aya anu ngaragaji sangkan elukna jadi hiji. Aya nu nakol, anu ngikir, anu ngahampelas, kabeh digarawe sangken usep tereh rengse. Anu kapancenan nyieun jejer nyieuna tina awi gombong salenjer. Yangan awi gombong nu geus kolot lantas jeung paranjang bukuna. Nuarna henteu sagawayah tapi nirutkeun tatali paranti nuar awi. Dibawa ka lembur terus dipigawe kulobaan. Dipapas jeung dihampelas di hade-hade. Anu kapancenan nyieun tali usep dijieuna tina tulub-tuluy digintir jadi tambang dadu gede seperti paranti nyangcang munding. Panjangna ratusan depa. Anu digulungkeun teh gulunganna sagede gulungan kasur. Urang lembur digarawena kaitung lila aya kana puluhan poena. Gancangna carita eta jejer teh geus jadi terus bae digotong ka birit lembur rek dipasrahkeun ka jonggrang kali pitung. Usepna digotong make jajampanan kitu deui jeung tali usepna. Ari jejerna dipanggul ku opatan. Salain teh eta aya deui anu manggul eupana nyaeta hulu munding pelen. Ari srog ka birit lembur kasampak anu ngengken usep teh keur sare kerekna mani nyegrek tangka gagauran. Sarena luhureun batu cadas anu lempar tur nyusun seperti bangku jeung kursi. Di sisi Citarum nepi ka ayeuna tempat sarena teh masih kene aya anu ku urang dinya mah disebut batu kursi. Cek sakol mah eta batu teh tempat babadamian para siluman. Malah kungsi dipake ku sangkuriang bahasa ngayakeun babadamian jeung siluman-silimen nu rek ngabendung walungan Citarum pamaredih dayang Sumbitea. Siluman slemin datang ti mana ti mendi ngabadamikeun pagawean nyeun talaga. Nenjo anu sare bari nyegrek gagauran saurang oge eueuh anu wani ngahudangkeun. Caricing bae di dinya nganaguan hudangna malah nepi ka nyaung-nyaung sagala. Dijaga pilih genti ngajaga bisi anu sare hudang. Ari rek ditinggalkeun kabeh oge ngarasa risih. Sieun jonggrang kali pitung ambek mangkaning geus katotol babari ambek lembur jeung pangeusina bisa diubrak-abrik. Saenggeus sabulan di dagoan kakara jonggrang kali pitung nyaring tuluy heuai bari nguliat. Sungutna celewak teu beda ti guha. Lalai jeung kapinis anu nyanyang dina kumisna haliber katawuran asa kagebahkeun kuning manehna hudang bari gigisik. Manehna kaget nenjo leba jelema di sabeudeureunnana. Aya naon ieu teh bet karumpul di dieu pokna. Nunawi abdi sadaya teh ngantosan
aa gugah ye bade masrahkeun pesenan tea. Cek kolot lelembur bari rangkuh. Oh heueuh nuhun euy, alus pagawean teh kapake ku aa mah ari empan aya. Cek jonggrang kalipitung bari ngilikan usep jeung talina. Aya ieu hulu munding alus aa bunga kacida nenjo pagawean maraneh kabeh. Keun lamun engke geus beres ngusep ku aa dibere hadiah. Harayang naonnya? Cek jonggrang kalipitung. Urang lembur manireang paheula-heula nyebutkeun kahayang. Heueuh, engke ku aa ditudunan kabeh oge. Ayeuna mah aana arek ngusep heula. Jonggrang kalipitung nyokot jejer kana gombong teh mani kawas kana nyere bae. Terus talina ditalikeun kana tungtung jejer. Usepna can dipasang ieu teh? Teu acan berat ku abdi sadaya mah kedah ku aa, tembal kokolot lembur. Heueuh, keun urang pasang ku aa. Usep anu sagede jangkar teh dicokot tuluy dipasang dina tungtung dadung. Ulu munding dicomot tuluy dilelepkeunan kana usep. Lung bae dialungkeun ka walungan Citarum lebah leuwih anu pangjerona. Talina diulur nepi ka manteng. Ke lamun aa meunang lauk gede kumaraneh kudu dipangmeleumkeun nya. Mangga, cek kolot lelembur. Keun eta mah hadiahna ti aa beda deui. Mimitina mah kolot lembur teh bunga ngan lila-lila mah manehna jadi bingung. Tayohna mah kumanehna kapikireun laukna engke sagede kumaha. Upana oge opan ku hulu munding paling leutik oge moal buah sagede parahu. Kumaha meuleumna lauk sagede kitu. Kokolot lembur mah ulang mikiran cara-carana meuleum lauk sagede parahu. Jonggrang kalipitung ngusepna bari dilalajoan ku sakabeh pangungsi lembur. Ngatungna ngajegang sukuna nu sabelah nincak gunung. Ari anu sabelah deui napak kana tangkal bungkur anu kasida gedena di sisi walungan. Panona anteng netep kana ciwalungan. Ngarep-ngarep usepna disangkut ku lauk tak aya anu nyorang-nyorangan acan. Salila sabulan manehna ngajega kitu nepi ka gunung anu ditencekna jadi bongkok serta tangkal bungkurna ampir paeh anu ku urang dinya mah disebut sarang. Anu matak kanepi ka ayeuna gunungna lelah bae gunung bongkok. Ari urut-urut tangkal bungurna jadi pilembureun anu lelah lembur bungur sarang bawahan desa Cisarua Jatiluhur. Dina poe ka-40 usepna oyag-oyagan. Alah, aya nu nyangkut euy. Cek jonggrang kalipitung. Atoh kacida urang lembur anu lalajo oge milu atoh. Tuluy ngarogrog di sisi walungan. Harayang nyaho lauk anu nyangkutna moal sahlah deui tangtu lauk bedag. Ulah dareukeuh teuing euy, bisi kababauk lauk. Cek kolot lembur kababaturanana. Gancang bae atuh ku jonggrang kalipatung teh jejerna dicentok sataker tenaga. Kulantaran tarik teuing nyentokna usep teh ngacleng jauh pisan ka tukangeunana. Ngaliwatan leuweung jati anu aina galede, ngaliwatan sababaraha pasir di sabeudeurna. Ari usepna teuing ngaragrag di mendi da henteu katingali lebah-lebahna. Dibetot bari dicentok-centok hese ari anu saknyana mah eta usep teh ngaleungit kana leuweung awi haur anu aya di lengkob dua pasir tukangeunana. Ku jonggrang kalipitung dibetot sataker tanaga nepi ka sakabeh haur di dinya kapangkas. Tapakna kabeh haur jadi papak. Lir anu beunang ngararata nu matak nepi ka ayeuna di dinya mah tara aya haur anu jangkung secena. Nepi ka kiwari eta leuweung teh katelah ngaranna leuweung haru papak. Hartina leuweung haur anu jangkung papak. Jonggrang kalipitung panasaran lauk naon anu nyangkut teh. Barang kumanehna diilikan horeang si mana horeng ukur lauk jejer
asup kana lebah celi hulu munding anu geus jadi tangkorek. Bangkawarah sia ngaheurean aing jonggrang kali pitung ambek-ambekan lantaran keheul eta jer teh dibalangkeun nya ragrag di lembur Cilele, Desa Cisarua, Kecamatan Jatiluhur. Tah tempat ragrag jeler teh jadi empang anu nepi ka kiwari ku urang Cisarua disebutna teh Kubang. Jonggrang kali pitung terus ambek-ambekan sorana handaruan ka madhab papat. Pating bledeg lirik gelep seleser nyarekan bebeakana kana jejerna anu cenah jejer geus di lengkahan jurik jungutna henteu daek balem. Kutuk gendeng diselang-selang ku hohoak ninggali jonggrang kali pitung ambek-ambekan. Urang lembur paburisat lalumpatan henteu noleh kana naon deui. Terus mubus ka leuweung-leuweung niangan tempat anu jauh jeung buni sabab sieun kabarerang ku unukur ngambek. Sieun dipake mepes keyeung ku jonggrang kali pitung. Kulantaran teu meunang bae lauk gede, lila-lila jonggrang kali pitung teh lapar. Bebeteungna ku kurumbukan, sorana tarik teu beda ti sora tambur. Walah, aing lapar yeuh. Geus lila aing teu barang hakan. Kamana niangan hakaneun? Cek jonggrang kali pitung. Jonggrang kali pitung gegeruan karepna rek minta tulung ka urang lembur. He urang lembur, kadar ieu euy aing minta hakaneun. Tapi geus eueuh saurang acan lantaran urang lembur geus kalabur. Sarieun nenjo jonggrang kali pitung waktu tadi keur ambek-ambekan teh. Jonggrang kali pitung beki ambek bae keur kitu manehna. Nenjo tangkal jengkol kabeneran deui buahna lalebeut. Henteu talangke jengkol teh dipupu tuluy dikremus sacanggem. Kabeh tangkal jengkol anu aya di dinya dipupu tangka beak jeung pentil-pentilna kakara eureun saenggeus taya nu nyesa. Jonggrang kali pitung diuk dina batu kursi. Na atuh barang rek kiih bet ngarasa nyeri. Horeang si mana horeng manehna teh cengkoleun manehna guling-guling. Bari gagaruan nahan kanyeri anu pohara. Menta tulung kasaha jadi nyangan kari manehna. Bakating ku ambek tuluy bae ngucapkeun supata. He tangkal jengkol atah wara. Sia geus ngalantarkeun aing nyeri kiih. Ayeuna ku aing rek ditumpurkeun nepi ka iraha bae oge. Di daerah ieu tangkal jengkol moal bisa jadi. Cek ujaring carita saenggeus kajadian kitu mah jonggrang kali pitung teh ngaleungit. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ngan nepi ka ayeuna di wewengkon Cisarua teu kungsi aya tungkal jengkol nu bisa jadi lantaran disupata jonggrang kali pitung. Kitu cenah sasakalana teh. Atur nuhun para wargi sadayana. Hapunten bilih kurum merenah dina ngaoskeun naskah dongengna. Dina merenah masing-masing karakterna. Pantau terus di Tatang Channel nih teu ketinggalan dongeng-dongeng sejena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.